Kamana ya si Sari? Kita nyapuan malah kabur. Wah, tas si Sari ke barang dahar. Woi Sari, barang dahar besia. Nyapuan yuk, tikir kamari aing bae. Timbung amat aing mah nyapuan sia bae ih. Heh Sari, aing malah ini tah ngelopot nepuan, titah nyapuan. Ese ngomong judul bola mah penyambung. Naon sia nyarokeun aing jeung kembung. Geus lah aing bae nu nyapuan. Bukan masih salah mati is. Sandere kepar. Bayo. Ayo, mereka. Yuk. Ih, Aden. Bukan. Tendangan Ronaldo. Awas teh bola. Noni nu ngaberi aing. Aduh, salah tuh. Wih, baju pengen bola. Ini deh. Yah, kena juga tuh si Saro. Wah, noni paling. Heh Sari, siapa yang aingnya? Yuk, tah budak mau main bola. Hah? Bala-bala? Jangan lupa tatuh, bola ini sini bola ke si Saro. Ayo, orang cepet bae tuh di Saro. Wah, bola saya. Bola. Saro, bola aing mau ka dieu ulah dibeula. Heh, Dang, ya bola saha? Gegal gua aing. Woi, Saro, eta bola aing. Woi, aing nih mau bola, si hayang. Ih, eta bola aing menang nimu. Wes cepet bae si Saro mah torek ieu nyeunah mau ka dengeun. Tas, jangan bola mah. Itu sih bola. Woi teh, kenaon sih ya? Di diu. Ih, mau gak juk bae. Atuh ndek todi. Nyana ngomong dengan nama cangkeu. Suhu nya mah kasaleo. Heeh.
Ngono bae sia semut anjing soyo. Satu lagi ya, lamun ngomong semut sia mater. Yo tuh sarong, air kanaon. Aya geuna mah Kanaon? konslet. Cek aing koneng. Kamu kenaon sia? Aduh, bae nyebut aing torek. Ju emang aing ngomong si torek. Heh, Sari, balik gitu sia, tidak bebenah koma. Ulin bae sia. Heh, Saro, sih kalau amat tadi sia. Heh, bener bae sia aing disebut kuda. Sia balik. Maaf. Balik. Sih kalau amat tadi sia. Jelas dong, gua mah jelema gelis. Duh, Saro nyebut sia gelis, Saro. Ngomong jadi mah ngomong benar. Ari ieu jeung mimin ka mana? Atuh sia mah belon, aing make celana tuh. Lain celana ka mana? Heh, aing make celana. Astagfirullahaladzim. Saro, aing nanyakeun lagi Ici jeung mimin ka mana? Lain celana. Ngomong hiji mimin ka mana? Pan tadi teh aing ngomong eta Saro. Wah, ngomong sia duaan mati nyambung, Bu. Mending balik aja.